Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Sim kuring Mang Nanang ayeuna bade ngadongengkeun deui dongeng enggal dina jajara carios gara-gara munjung teu jadi. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng emang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rubinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra supados tenjang kolong ngenting kana waketos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Isuk-isuk keneh halimun can pisah di lambing pasir. Manu kacer jeung ciung silih tembas. Pating araclok pating galabar. Sedengkeun ari sora hayam jago ti unggal buruan geus kadehenge. Kongkorongok silih tembalan. Kocapkeun ditungtung kampung Cijambe. Ngadeg hiji imah bilik anu geus reyod. Hateup kiraina loba anu balocor, pon kitu dibilikna ge loba anu geus barolong. Di eta imah teh caricing opat urang jalma. Utayalian ti Mang Jana, Bi Emah, pon kitu deui kadua urang anak nanyata si Ujang jeung Nyi Enok. Mang Jana teh lain jalma anu kadua. Dingora keneh oge geus digawe berat. Kung si jadi tukang kuli macul, tukang ngarit, pon gitu deui ngumara ka kota atawa ka dayeuh. Tapi segala usaha teh kawas anu eueuh hasilna, kahirupanna teh sangsara barang sakwe. Katempo Mang Jana teh keur diuk ditepas, dibaturan ku pamajikanna tanya Bi Emah, nilik tina kayaan beungeutna mah baromana tehan teu berag. Jika anu ngamuka susah, panggil kabingung. Kumaha ya teh Akang? Budak rek sakola, pangkaning can boga bekalna. Cikan sugan atuh Akang boga teteundeunan. Di mana atuh emah? Kapan kamari kuli ge can dibayar? Ku juragan aya teh kalah ka dianyuk. Dianyuk? Panya teh geus dibayar. Ih, beunghar-beunghar resep nganyuk. Nya nasib urang we meureunnan emah. Keun we nu sakola mah tong dipikiran bakal mah nu penting mah cina dalahar we heula. Aing geus wareg di imah mah teu kudu jarajan. Ih, atuh da bisi eraeun ieu Akang. Tangaranan barudak mah tetep kudu dibekelan. Piraku baturna jajan, manehna ukur pating haruleng. Ukur ngalalajoanan kapan karunya teuing. Nya di mana tuh? Ayeuna mah Akang teh teu nyekel duit. Nyawang kaning bayaranna teh sakedeung deui cenah kudu dibayar. Eraeun Akang, bisi ditagih ku guruna. Nyakeun atuh beurang marek balang siar. Sugan Akang teh aya anu nitah. Ulah kuli naon we lah. Nyajik atuh geura indit. Ulah eleh ku hayam. Kapan hayam oge geus kokoreh. Piraku Akang teh kalah kahulang-hulang kitu. Jiga anu manggih kabingung. Teu bingung kumaha atuh emah. Ugu kami teh bingung. Bingung nu teu manggih tungtung. Sudah mana nu taya hinggana. Sagala usaha geus dicoba. Tapi kukur gagal jeung gagal taya hasilna. Coba pikir kumaneh emah. Nya tapi kapan ari jalma mah kawajiban teh narekah. Sugan jeung sugan atuh engke mah dijabah. Panggih jeung milikna. Nya emah duakeun we. Sugan jeung sugan engke mah panggih jeung milik gede.
Geus ayeuna mah tong loba catur. Ka itu jieunkeun kopi akang hayang ngopi heula ye. Bari jeung rek sasarap heula. Emeh balang siar. Bieu mah teh geus teu loba catur laju we ngoloyong ka bawon. Dek wae atuh nyieun ci kopi jeung susuguhna. Laju arek disuguhkeun ka salakina rek sasarap heula we cenah. Meme init balang siar. Sabada reng se sarapan mah tuh eta mangjana teh ju turun di mana. Kebat lembang mabai-mabai jalan bilemburan. Sukan jeung sugan we cenah. Aya nu nitah kula-kuli saperluna. Mitra kaum dangu basa kerjong-jon lembang. Bet ku diparengkeun panggih jeung sobatna nyaeta Mang Darsa. Pugu we atuh mangjana teh mani bunga. Sukan jeung sugan we cenah Mang Darsa teh bisa mere pagawean. Reka mana euy? Eta lempang meni ngungkuk gitu. Cik atuh culang cileung. Kapan teh tadi teh digeroan ye ku dewek ye? Hampura Darsa. Nyabi teh baka tingku ulang mikir. Baka tingku ulang ngalamun. Teu sadar lamun aya maneh. Nyabogu ge teh rek balang siar we. Sukan menang pagawean. Sukan anu nitah kuli. Asa ku kabeneran ye. Sugan atuh maneh boga proyek ye. Jadi butuh pagaweannya. Nyabogu ge. Nu di imah teh geus sagala beak. Pamajikan geus boga duit. Sugan we atuh maneh mah boga proyek. Rek milu we. Nya eta. Geus lila teu digawe euy. Malahan mah dewek teh ayeuna mah ngeureuyeuh dagang. Najan dagang rereutikan. Nya koreh-koreh cok we lah. Nya atuh. Nah maneh ge lain nyobaan we atuh dagang euy jana. Nya eta euy. Kuring mah dagang teh rugi jeung rugi. Kapan geus sababaraha kali segala dicobaan. Dagang itu jeung ieu oge. Teu wale bangkar. Nya anu teu rugi ti wati dagang degeng we meureun euy Darsa. Nya heueuh atuh. Anu teu rugi mah dagang degeng. Paling oge merejel. Nya bener merejel. Jika kehidupan kuring teu waleh merejel jeung merejel bae. Halah. Bener euy. Hirup teh meureunan kieu. Nasib urang duaan teh kayang gede, hayang beunghar cara batur. Tapi acan kalakonan euy. Ngan bae ari dewek mah geus aya gambaran saeutik-eutik nama euy. Dewek teh bakal nyorang ka beungharan. Ke menang gambaran. Nah kurang gambaran kumaha kitu. Dewek teh sanya nama euy. Geus 2 kali indit ka Gunung Karamat. Tah, di Gunung Karamat dewek teh menang parentah. Pikeun ngajalankeun pasaratan we euy. Anu kudu dijalankeun. Ke pasaratan anu kudu dijalankeun. Nah jang naon eta teh? Mangjana teh atuh maneh karung banget ku panasaran. Nah naon cenah anu keur dijalankeun ku eta sobatna teh. Teu lila pok atuh Mang Darsa teh nembalan deui. Tapi omat euy, ulah arek di Ucah Aceh. Ulah arek di beja-beja. Nya moal. Nah ngajalankeun naon atuh syarat naon? Syarat munjung euy munjung. Sarua. Dewek ge geus pono kaharepan euy. Usaha itu jeung ieu mah teu waleh leutik penghasilan teh. Dagang cek tadi teh ukur merejel. Ku kituna dewek teh keur ngajalankeun pasaratan pikeun munjung ngalap ka beungharan. Nu bener ieu teh Darsa. Lain heureuikeun anu kitu mah. His. Sanu heureuy. Dewek mah serius euy. Serius. Nya dewek teh keur ngajalankeun pasaratan munjung lantaran euy eueuh
sacara sejen Iwati ngaragan cangah hontal kebengaran lepas tina kasangsaraan Iwati ku cara ngalap kebengaran tak gitu nya bener memang bikin ngahonta kebengaran ku secara gampang mah Iwati ku cara gitu tapi nanti dipikir lah eta teh darsa kapan pasti atuh aya resikona ih sagala rupa ge pasti aya resikona euy tapi keur dawek mah geus bulet lah naon bae resikona naon bae syaratna pasti bakal ditempuh nu penting mah kahontal jadi jelema beunghar jadi juragan darsa euy ulah pehek wae atuh hirup teh nepikeun ka kitu namanya teh darsa ih geus ari kumaha deui lantaran sarua we dewek teh geus bosen ku kahirupan sangsara balangsak teh euy lah geus wae aing mah nekat munjung sakalian tah ku kituna euy daripada maneh teh bingung kaitu ka dieu balang siar teu ngabuakeun hasil kumaha lamun miluan we sarua jeung dewek euy ngajalankeun usaha eta munjung kelaanan ari kudu munjung mah antaran kuring mah sieun goreng balukarna nya kumaha lamun aya mamalana kapan cenah ari munjung kitu teh pasti sok minta wadal eta mangrupakeun pasaratan anu berat lamun teu kacumponan teh cenah bakal malindes bakal aya nu dibawa di antara kulawarga ih teu sakabeh anu munjung sok menta wadal euy ih mah henteu cenah teu menta wadal ukur kitu we daek ngajalankeun kana sakabeh syaratna sakabeh ritualna ku urang teh kudu dijalankeun kalawan hade tah lamun geus dijalankeun sakabeh kalawan hade tinang tu bakal kasorang kabeungharan Mangjana teh atuh maneh ngaulang ngadenge kitu mah nah nya cenah aya munjung teu make wadal jeung deui nah nya cenah bakal ngadatangkeun kabeungharan sabada ngobrol nu sakitu panjangna duanana teh papisah mangjana mah kebat rek ka kabon sedengkeun ari Mang Darsa mah arek kadayeuhkeun mitra kaum dangu poe eta bener-bener poe anu sial keur mangjana mah lantaran sakitu neneangan pikulieun eueuh saurang oge anu nitah atawa ngagawekeun nu akhirna mah balik teh atuh hanteu ngabuakeun hasil. Satepina ka imah mangjana teh pikiranna teh teu woleh ngalayang we mikiran naon anu geus diobrolkeun jeung sobatna nyata Mang Darsa omongan-omongan Mang Darsa teh jadi kapikiran malahan mah cenah bisa oge cenah dicobaan ari teu make wadal mah sugan jeung sugan atuh manehna ge bakal nyorang kabeungharan basa keur jong-jon ngahulang bi emah teh atuh laju tumanya panasaran meunang cenah pagawean teh balik ke teh mawa duit kumaha nah aya nu nitah meunang buruh teh nu nitah buku ge kalah kacapena we leuleumpangan nya ngalang-langan ka unggal kebon jeung sawah tapi we saurang oge anu nitah aya nah aya ku kabina-bina teuing atuh akang kumaha wangkani urang teh geus teu boga duit kumaha jang isukan sabar mah sabar tadi teh buku ge kami teh panggih jeung jadi sobat eta si Darsa nya malahan mah mere jalan usaha anu hade nah naon usahana cenah eta Kang Darsa teh ih ari usahana mah ngeureuyeuh we dagang manehna mah ngan bae sarua we jiga urang ukur tibang cukup tibang pas-pasan nya cikan kumaha cenah Kang Darsa teh bet mere jalan usaha kumaha
Manehna teh ayeuna teh keur ngajalankeun tarekah. Nya cenah mah jang ngalap kabeungharan. Ngalap kabeungharan? Ke ngalap kabeungharan kumaha Akang? Tapi omat emah ulah arek dibejakeun ka sasaha ulah arek duca Aceh. Nya si Darsa teh ngajalankeun munjung. Munjung? Eleuh, atuh anak kitu mah ngajalankeun pagawean anu sasar. Nah Akang teh rek pipilueun nurutan Kang Darsa kitu anu disebutkeun jalan usaha teh. Nya emah teh dituturkeun we. Da puguh geus bingung nu teu manggitung-tung. Jeung deui ceuk eta si Darsa teh munjungna teu make wadah. Ukur ngajalankeun pasaratan we kudu dicomponan tak kitu. Teu make wadah. Ari sainget abdi mah kabeh nu munjung mah sok ngawadalkeun, sok akan korban. Ulah ieu Akang, ulah arek dituturkeun eta si Kang Darsa teh. Pokona mah abi mah embung boga salaki munjung, najan ngadatangkeun kabeungharan oge. Bakal jadi mamala ieu, bakal jadi mamala. Ih, tenang heula atuh emah. Kapan kami gitu gagabah ieu. Jeung deui panasaran we aya ngabuktikeun. Nah nya anu keur jalankeun ku si Darsa teh bener, bakal ngadatangkeun kabeungharan jeung deui hanteu make wadah. Lamun nya mah taya salahna ku kami arek dicobaan. Ih, ulah ieu. Abi mah teu ngidinan lamun nepikeun ka Akang pipilueun urutan Kang Darsa. Lantaran teu mikeun lamun nepikeun ka kulawarga urang teh jadi korban. Embung jadi korban mah najan beunghara oge. Ari anak jadi korban mah kapan saha anu genah atuh, bakal leuwih sangsara ieu, sangsara. Nya tuh ari kitu mah kami ge moal arek nuturkeun si Darsa. Ceuk Mang Jana mungkas caritanana. Ngajawe dikitukeun ngarapa majikanna teh teu loba catur. Bener we ari geus dikitukeun mah bi emah teh hanteu loba omong deui. Laju ngoroyong ka pawon kaprak-kaprak we arek menyangu. Sedengkeun ari Mang Jana mah anu ngaulang sorangan hatena mah ngocomang. Kenajan si emah teu ngidinan oge, ku aing mah bakal ditanyakeun ka si Darsa. Nya sugan we atuh. Naon nu tadi diomongkeun ku si Darsa teh bener. Nyunjung teu make wadah, teu make syarat ngorbankeun jelema. Sapira kur pasaratan malah bakal dicumbonan we. Anu sakirana karada kauga mah mudah-mudahan wae bakal ngadatangkeun kabeungharan sagancangna leupas tina kasusah, leupas tina kasangsaraan. Kitu cek karantas hate Mang Jana teh. Panasaran cenah arek ditanyakeun di we ka Mang Darsa. Atuh kocabekeun basa peuting geus sumanding. Mang Jana teh pamitan we ka pamajikanana. Ari bepejana mah rek nepungan aki doing, rek nyiar pagawean. Sanyana lain arek nepungan aki doing, tapi arek nepungan Mang Darsa we cenah. Emah kami rek keluar sakedeung ye, rek nepungan aki doing, rek nanyakeun pagawean. Sugan jeung sugan we atuh. Nya isuk mah menang pagawean. Nya jik atuh Akang ari arek nepungan aki doing mah sugan jeung sugan Akang bisa milu digawe. Kapan ari aki doing mah geus kasohor ieu, nepikeun ka kiwari ge tara eureun menang proyek teh. Sok sanajan geus kolot oge teu weleh kapake gawena, loba anu nitah nyieun imah. Nya rek milu we sugan jeung sugan atuh diajakankeun bae. Jadi Raden oge. Bi emah percaya we lamun salakina teh arek nepungan aki doing, hanteu ieu curiga lamun peuting eta teh arek nepungan Mang Darsa. Jut turun tina golodog laju kebat leumpang,
rek nuju ka imana Mang Darsa. Teu kacaturkeun di jalana Mang Jana teh geus tepi ka imana Mang Darsa. Rag atuh ngaranek di pekarangan imah. Geus kitu mah keketrok kana banto. Darsa. Ya kuring ya. Punten. Darsa. Kulutrak atuh panto teh dibuka. Brai panto muka bre. Katempo Mang Darsa teh ngabagehakeun. Kaget narek naon cenah sobatna teh datang ka imana beuting-beuting. Ngan bae geus tegoe boa-boa cenah panasaran kunaon rupa anu keur jalankeun ku manehanana. Maneh geuning Darsa anu keketrok teh. Sugan teh jurig. Ayeuna ari maneh ngarekeun ka kuring teh jiga hari riwah. Nya tuh tara-tara ulin wayah kieu. Asup ka jero. Nya kamarana geuning manis sarepi. Bugu ge pamajikan dawek mah euy keur babantu dinu hajat. Tah, kabeneran atuh euy Darsa. Lantaran kedatangan kuring ka dieu teh arek ngobrolkeun urusan penting anu sifatna teh Rusia. Nah ngobrolkeun naon euy? Bawa maneh teh mimiti panasaran katarik ku usaha anu keur dijalankeun ku dewek. Nyata munjung euy. Bener. Ta eta. Dewek teh panasaran euy. Rek nanyakeun ka maneh. Nah nya munjung teh teu make wadah. Jeung deui bakal ngadatangkeun ka Beungharan. Nya kapan cek tadi berang oge. Anu keur jalankeun ku dewek mah munjung anu hanteu make wadah euy. Lamun maneh panasaran mah ku dewek ayeuna bakal dijelaskeun naon wae pasaratanana jeung kudu kumaha ngajalankeunana euy. Tah, bener. Sok atuh gancang caritakeun. Nya ngarah kuringe nyaho. Sugan jeung sugan karada kauga. Syaratna bisa kacumbonan. Bisa dijalankeun euy. Barabat bae atuh ku Mang Darsa teh dicaritakeun naon rupa pasaratan anu kudu dicumponan jeung deui kunaon bae usaha anu kudu dijalankeun. Sabada cukup ngajelaskeun mah Mang Darsa teh laju mungkas caritaanana. Tah kitu euy. Hadena mah ayeuna mah urang tepungan we langsung kuncena. Ngarah jelas. Ngarah leuwih pararuguh. Kapanan lamun langsung ngadenge ti kuncena mah bakal leuwih kaharti ku maneh teh euy. Nya bener. Hayu atuh. Kabenaran oge kapan pamajikan maneh teh keur eueuh. Urang teh bakal luasa. Nya hayu. Da eta tempat teh euy teu pati jauh ti lemur urang. Nya dumuk matuhna eta kuncen cicing di saung teu jauh ti walungan. Alah deukeut atuh kitu mah. Nya hayu atuh Darsa. Wang ayeuna we ngarasa gancangna. Menang katerangan anu leuwih jelas. Cek Mang Jana geus teu sabar hayang sagancangna gura-giru we indit nabungan eta kuncen. Atuh Mang Darsa ge handeu leleda. Ju turun lempang dituturkeun ku Mang Jana. Mapai-mapai jalan sisieun kebon anu berasna teh ka sisieun walungan. Euleuh mitra waktos na geuning barantos teu nyekapan. Jaga tu urang tuna heula carita munjung terjadi dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.